Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kana bukta saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli ta salat Rasul asyarata rakaatan kana sunat 11 rakaat. Yakni najarawi fil laili dina waktu penting. Yasjudu sujud Rasul asajadata kana hiji sujudna min zalika tina itu asyrata rakaatan qadrama dina sakira-kira waktu yaqra'u anu maca Kangjeng Nabi yaqra'u anu maca kana emas ahadukum salah sahiji ti aranjeun khamsina kana 50 naonana ayatna qabla ayarfa'a dina samemeh nyangkatkeun Kangjeng Nabi ra'sahu kana mastakana Kangjeng Nabi. Wayar ka'u sareng ruku Kangjeng Nabi rakaat ini kana 2 rakaat qabla sholatil fajri dina samemeh salat fajar. Tamayal taji'u tuluy nyangigir Kangjeng Nabi ala sikihi kana gigirna Kangjeng Nabi al aymani anu palih katuhu hatta ya'tiyahu sehingga datang ka Kangjeng Nabi sal munadi anu ngadanan lis sholati kana salat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Karena kabuktosan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli eta sok salat Kangjeng Nabi minal laili tina waktu peuting masna 2 rakaat wa yu'tiru jeung witir Kangjeng Nabi bi rakaatin kalawan sarakaat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Man saha jalma qoma anu ibadah ieu man Ramadhana dina bulan Ramadan imanan halna iman wahtisaban sareng karana Allah gufira mangka dihampura lahu pikeun ieu man naon ma perkara taqaddama anu ti heula ieu ma min dambihi tina dosana man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Man saha jalma qoma anu ngalakonan ieu man koma nu ngalakonan ibadah ieu man Lailatul Qadri dina malam Lailatul Qadar imanan halna iman wahtisaban sareng nyuprih karidoan Gusti gufira mangka dihampura lahu pikeun iman naon ma perkara taqaddama anu ti heula ieu man min dambihi tina dosana man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim. Taharrau kudu harudang anjeun ngahudang-hudangkeun aranjeun Lailatul Qadri dina malaman Lailatul Qadar fil witri dina peutingan gangsal minal asri tina tanggal 10 al awakhiri anu kaakhirna min Ramadhana tina bulan Ramadan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Wallahu a'lamu bissawab.